euy. Udah kamana nya euy? Dari sini. Wanci burit surya rek pamit, hujan letik nyari rinci, kingkilapan anjing sia deui nu kieu datang teh. Ai maneh sugan gelo. Sia mah gitar eueuh soraan sia ngap-ngapan kawas au ngelebok. Waduh, sia mah. Allahu Akbar, nu datang teh nu kieu patut deui wae. Amin. Sia ya. Nah, aya soraan, sia teh aya soraan. Ai sia budak Mas Nur. Sia nu budak mah Ku aing di kamari oge, Nur ulah dipake gitar ieu gitar teh geus gagal eksperimen apa anjing kudu soraan kieu patut anjing. Ceuli sia nu gagal mah eta kunyuk ah. Ceuli sia gagal tama petan meureun ah. Maksud? Ceuli cia picungureun tak kunyuk ah. Sia mah emang Nur ayeuna mah keur hese duit. Emang urang kudu Cor kana duit ari sia. Hah? Aing sianya. Saha nu geuring sih? Eueuh nu gering eueuh. Atuh cik Nur euy, lur keur geuring mah teh ulah ka dieu atuh. Longok sia teh. Eueuh nu gering eueuh. Tah apa sorangan kudu silih. Sia ku aing nya kunyuk ah. Eueuh nu gering cek aing teh. Hah? Ah. Ye aing mi HP gitar ya. Pelan ku sia. Aing teu kuat hayang modalnya. Hah? Aing teu kuat hayang modal ka cai heula eta mi HP gitar ah. Ka hadenya. Geus laguan sakedeung ah. Bener Nur kudu jeung tetangga kudu silih bener. Sok longok lah nu geuring tetangga. Hai. Nah nu dirasa si Mas Tur ya gitar iki jual. Oh. Apa yang gue enak karasa ada gitar lagi cacap anjing soraan. Aing. Lamun aya soraan aing ngahaleuan aing teh. Aing kasih ucuk. Rongsok. Cuk. Sini tiba sama wali di bobodo ku aing. Cari. Ek naon mang? Rongsok. Hah? Neng, sabar cuk. Ku salap 88 mun maneh bisul mah. Si Wawan ieu apa si Wawan abret? Oh si Kopet. Kamari pan bisulna ieu na. Ku salap 88. Alhamdulillah. Damang langsung peot. Ya cuk. Kurang mah da keamanan ku baturan heuh. Apa si Nur? Si Nur apa? Apal. Si Nur ek ngajual gitar. Cik tulungan karunya mah teh meuli beas. Wah kena soraan euy. Alus atuh ulah ting di kilo sia mah tuh kieu patut di kilo anjing. Anjing mesana nyebut di kilo goblok ah. Ieu mah hijian we, sok sabaraha kira-kira maneh. Wanina Kedekeun gitarna ah. Geus lah ieu ku aing duitan 50 rek. Anjir si eta. Si, ya dengein. Ucup. Dengerin yuk sia nagra. Ya. Cik atuh nawar teh sia teh 20.000 teh. Da item aus banget nama. Anjing aing pusing. Lan hiji we soraan unggul. Sok bae 50 mah. Anjing cek aing naon. Hah? Heuh duit aja lah anjing lah pusing aing ngomongin kieu mah. Tah kitu sabar kucup sia teh. Aing mah ngomong jeung kieu mah pusing anjing ah. Ya iya tuh aing teh. Hebat bakucup aing. Ya kasepnya hebat. Ah, eueuh deui. Rongsok. Mang, nak kenaon? Keur ulin aing keur nungguan si Didis euy nya komana. Ai sia ngidar rongsok kalah mau gitar sih teh. Oh, dibeli mah. Alus keneh coba main. Lancek aing kamari teh butuhan Wah, mah euy. Oh, jebak kebutuhan gitu mah geus beuli we 100.000 lah. Bae aing mah. Wani gua cap mah aing acup. Embung aing mah gocap lagi beli lagi aing 80.000. Moal aya batian atuh ku aing dibeli gocap mah aing paling ge ngajualna gocap ka lancek aing. Embung aing mah 100.000. Mun moal rek dibawa deui ka aing ah. Ih, keheula alus ieu euy alus. Aduh, ieu lancek aing butuheun kitu. Geus beuli aing kuat ye rek ngeder deui. Mana rek mah? Duh, gocap heuh. Embung aing 100. Loba duitna mah. Iya atuh. Geus ya, yap nuhun. Aduh, ieu lancek. Rongsok. Aju 300 ieu lancek aing keun engke ku aing.
halus Piduitin yo kalancek aing ku aing jual 300 mah daekeun ieu pasti lagi. Aduh. Aing lasan si Mastur ka mana tuh nya? Ini bakal popolok dengan gitu si poplok. Lega aing lega si podolkeun euy. Ari gitar aing ka manakeun deug? Gitar. Hah? Gitar. Pokok manur masa anu kitu mah ka udag. Ya. Naon ieu teh sia teh? Ieu hasil duit kita. Hasil duit gitar kumaha sia ieu? Oh, tadi kan si Ucup nawarna 20 gara tuh kira-kira cari sok 50 cik kurang teh. Emang nu ngajual gitar saha sia teh? Hah? Anu ngajual gitar saha? Maksad? Heuh maksud kumaha gitar aing ka mana gitar? Gitar kesayangan aing eta. Hah? Gitar kesayangan aing ka manakeun? Tah apa rasa ku sorangan aya apanya gitar eueuh soraan gitu. Nya mending dijual tuh, gagal anjir. Si goblok. Gitar aing ku sia dijual ukur 50.000 ya. Hah? Gitar aing ku sia dijual ya. Nya tadi kan si Ucupna nawara 20 kayak 50 cik urang teh. Daripada aing ngukut gitar gagal gitu. Gagal ceuli si anu gagal mah aing teu jual gitar oge teu niat ngajual gitar lah dijual cenah kumaha ieu. Nah, kumaha deui udah aya nama usumna halodo. Teu hayang nyaho gitar aing kudu aya deui ya mah. Aduh sia mah main jual-jual wae. Kalancek aing igana nama euy piduitan ieu mah ya. Bodoh amat ah. Aing nyangan ya ang. Aing buka gitar ya ang, menang meuli ti si Ucup murah. Neuleuh eta. Ieu mah gitar aing kuyan aya di sia ya. Menang meuli ti si Ucup 200 aing. Gitar aing ieu mah kuya. Ti si Ucup tadi keur ngide rongsok urangan duitanna ge 100.000. Ieu teh si Ucupnya. Heeh. Yo dekan. Cik atuh sing alakur saya tadi lanjut teh. Aing parasean. Aduh, parebutkeun teh atuh. Ieu gitar aing keur ceria ya deui ya. Ya, Gitar kesayangan aing ya. Ceria Masalah beas geus eta boga. Kaca kau geus ya anjing. Ya teh menang meuli ti si Ucup. Gitar aing, gitar kesayangan aing. Naon? Nasya maling gitar si Ucup. Heuh, ti si Ucup aing menang meuli 200. Alah, astagfirullahaladzim, dipaling mana? Allah, ilaha illallah, anjing sia nu setuju. Bodoh amat gitar aing penting geus aya. Bodoh amat kumaha eta? Karep ieu mah gitar aing, karep teuing ah. Uruskeun we masalah sia di Cigudang. Sia teh atuh. Gitar aing itu udah kumaha itu? Hah? Gitar aing kumaha itu menang meuli aing ti si Ucup. Ya. Sia teh ulah pulang paling kitu sia teh. Aduh, saha nu menang maling aing menang meuli ti si Ucup. Niat mah aing terek ngalabati anjing. Aduh, aing. Ya, geus aing malah pusing ngomongin sia mah. Budak anjing tah. Aduh, anjing. Anjing, budak.